Tapi nahanya di dia teh teu aya bako-bako acan keur sakalian udud. Ih, aya sugan ke urang kokore heula tuh. Diparaseuneu. Tuh geuning kabeneran pisan bet aya keneh ieu keur sakalian ngeusian dompet mah boro kaula geus 2 poe sok udud bako bubuk bae. Euleuh nya alus milik kaula atuh. Ceuk Ki Sigung api-api teu ngarti kana ekol Aki Semplo. Geura raosan. Ceuk Ki Semplo. Banget pisan. Kabeneran daun kawung oge ieu manggih lima lambar teu nini meureun pohoeun. Nya bae teuneun kuring kamari, omong nini. Lah nya eta atuh ari geus kolot mah. Sok minang pisan pohoan. Sok geura raosan ka dinya. Ceuk Ki Semplo. Cingan ku si Aki Sigung nyieun rokok sut diseungeutkeun sarta dikenyot. Piceun 3 kali ka 4 kalina diseusup es kelebung ceklek. Aduh edas. Bener banget ya bako teh. Kawan tuh bako geus kawak, jawab pribumi. Tah jongjon aya nama urang pas ini teh. Oke atuh hayang kacai heula ah. Hayang angke tumanina bener. Nah Aki bet rada lila kacai teh. Nah terus ka mana heula? Ceuk Nini bari ngake binangkit metakeun hid. Pogo, neang heula muning bisi acan di paraban. Tah, jongjon ayeuna mah urang pas ini teh cing kumaha perkara soang teh. Aki geura dadahar heula atuh ieu geus sadia. Nya gancang. Hayu atuh sadulur. Urang dadaharan heula. Gancang nabrak dalahar ngariung tiluan Aki Sigung alewoh nyaritakeun rupa-rupa hal kaayaan di lemurna bari nginget-nginget sakalian jeung ngadadarkeun lalampahanana baheula zaman keur budak keneh. Pribumi mah repeh bae manah horeng keur garetem pakeren-keren nyarewolan daging pais lauk mas anu piring wadahna oge henteu meurang jauh ti maranehanana pribadi. Sanggeus ngan tinggal daging dina lebah buntutna wungkul kakarap piringna diasor-asor ka Aki Sigung. Bari dihayo-hayo sina di dahar. Cing kumaha perkara soang teh. Kalilahan dibeli ku kaula 4 picisan sahiji. Kalilahan. Lamun kalilahan jadi Andika pinampaeun duit teh ladang soang anu genep 24 picis. Injeman 2 pasmat 8 picis. Jadi meureun kabehna 8 perak 2 picis. Ceuk Ki Semplo. Nya ari bener-bener teuing mah Andika panteng hayang kana soang moal dikumaha. Kajeun kaula ngelehan maneh. Lain panteng hayang kana soang kaula mah esdu seja nulung. Kana kasusahan Andika bae dumeh keur sakitu butuhna. Nya alhamdulillah atuh moga-moga bae Allah males kana kamurahan Andika. Tah jadi jual beli teh ayeuna namanya. Tarima. Geus pada lugina hate moal aya gantar kakaitanana kitu kieu nya ti kaula nya ti Andika nya. Moal tah pasal eta geus beres ayeuna kumaha laguna perkara duit injeman teh iraha Andika baris ngulangkeun nana deui ka kaula. Hal eta mah ulah ham-ham engke dina poe Sabtu ieu anu deukeut tangtu ku kaula dianteurkeun tapi ari soang mah pagetoge rebo bisa kakirimkeun ka dieu. Ulah cidra bae atuh da duit barudak. Moal Andika geus terang ieu dikaayaan lampah kaula. Gocrak Aki Sigung dibere duit 8 perak 20 picis ku Aki Semplo sarta disaksian ku Nini.
Subuh-subuh aki sigung ngencis balik ka lemburna saja jalan teu boleh gerah dumeh balang siarna hasil. Sakedeung manehna nyikikik seuri sorangan. Lantaran ingat kana rupa-rupa akal ukal ekol aki semplojeng pamajikanana. Geus moal aya 2 kuren pantar kitu di sakolong langit mah. Ceuk dina atina. Tah, ceuk aki semplokan ini dina sanggeus aki sigung indit. Kudu kitu iceun ari hirup mah bisa ngarigelkeun karep urang karep batur. Tungtungna geuning urang nu leuwih untung teh kaluar duit 8 perak 20 picis menang soang genep tah. Upama eta soang ku urang sahijina 15 picis jadi piduit teunana anu genep teh 8 perak. Tu lain untung ngaranna ari kitu. Hih, ari aki oro kaya urang kururugian gede. Jawab Nini. Karurugian gede kumaha? Geura bae kadinya hitung harga sangu sabaraha. Harga lauk sabaraha. Harga deungeun sangu. Samara suluh jeung bako sabaraha tuh. Jawab panggawe kuring. Ih ari maneh kusok atah rampa. Apan 8 perak 20 picis soteh. Jeung injeman 5 perak 8 picis. Nya, tapi ieu kuring mah bet asa teu ngareunah hate. Teu ngareunah hate kumaha? Duka teuing asa teu ngareunah bae. Ih ari maneh sok teu urus. Dina poe Rebo poean aki sigung janji rek ngirimkeun soang aki semplo jeung pamajikanana geus teu ngareunah cicing. Elek sekeng. Aki gawena ngan luntang lantung bae bari nulak cangkeng roronda. Henteu jeung niat nunya los ka kandang munding los ka kandang embe. Kandang doma jeung salianti eta. Nini ciling cingcat turun unggah bae kawas hayam keur nogan. Sakedeung los ka jalan nempo kana lebah pidatangeun jurungan aki sigung. Bari dak dengdek ngen sa ngatuhu ngadedengekeun. Sugan aya sora soang disadati kajauhan. Dina wanci bedug tengah poe kakaraduanana ngarasa wareleheun jeung arasup rereb di jero imahna bari muruku sunu siga nu keur pagetreng. Pangapunten. Ceuk sora hiji lalaki ti luar. Tah. Boa jurungan aki sigung teh ceuk aki ka pamajikanana bari curinghak. Cingan tempo kaditu. Heueuh meureun. Omong Nini gugup jeung suga sarta ti buburanjat muru kapanto bawaning ku haripeut. Hayangeun geura nenjo soang batok cikopina bahe lantaran katoker ku suku geus henteu ditoli. Nini nangtung dina lawang papencrong-pencrong jeung hiji jalma lalaki nu keur nangtung ngabelekecen di buruan bari ngajingjing hiji karanjang leutik dieusi genep anak soang. Punten bae hari bumi ayah emplo teh nya ieu. Punten ceuk eta sema. Nya, aya naon? Omong Nini bari lempang lalaunan nyamperkeun ka sema. Aki tembong nangtung dina lawang. Puguh ieu, jawab sema. Jisim kuring teh di jurungan ayah enggung. Ngahaturkeun soang tea. Sajongjongan mah Nini ngahulang bae neuteub kaki sema. Teu lila korejat badana obah bari ngaliuk jeung ngomong satengah ngaharewos ka salakina. Kapuak.
kapuak. Kapuak. Kapuak. Basana terus mencrong jeung nembongkeun bibirna anu geus nyutrek seuri. Aki kabawa seuri, tapi seuri koneng. Nini nyikikik bari ngucap, abong-abong ngaranna Sigung. Abong-abong ngaranna Sigung. Abong-abong ngaranna Sigung. Sigung kajajaden. Sigung kajajaden. Ceuk Aki bari ngaleos asup ka jero imah. Isukna deui Aki Sigung kadatangan ku hiji jalma jurungan Aki Semplo. Nagih hutangna anu 5 perak 80 icis ya. Basana ulah henteu kabawa sabab perlu rek dipake. Cag